Assalamualaikum, Nang. Jenang. Ih, rarehe amat sih, Jenang. Nang. Jenang. Assalamualaikum. Ih, rarehe ah. Aya. Kan lain heula we ah. Ara reueuh. Muliling heula ah. Keberarti lu kue teh ningali rarehe nya kamarana artinya. Ngaya balik di kalembur teh sarehe kieu. Coba ke rumah haji heula ah. Sugan we aya di ditu bari lebaran ka haji. Waalaikumsalam. Ma, mina aiditnya hampura sok banyak. Ya, sami-sami. Sok culangung Sing kamu. bersih. Nyama sing bersih oge nyama. Amin. Cager tapi Mas. Alhamdulillah. Kamana wae sumane teh? Eta mah kemarin pulang kampung. Oh, Ma. tapi teh sarehat di lembur. Alhamdulillah. Syukur, syukur. Ma, ai meeting geus ka dieu Teu can. acan ka dari ieu, cacan darongkap. Oh, geusnya ngiring kali ka Mau nya. mangga. Ih, ieu lembur mau di larehe jaralan jan sugan lebaran tilu pege geus larehe. Bi, Eh, kemana Bi? arek lebaran di larehe. Orang minang aja Bi ya. Nya. Yo Bi, Bi, makan aja Bi. Itu ke saya si Jenong nih kita angkat ah. Lebaran ah, pura. Oh, nyabi Si hampuranya. bersihnya. Hampuranya sok pulang. Sok culangung. Tarak balik leh. Oh, karak balik. Tuh urang nangan tadi beli larehe. Oh, Urang di dieu. Oh, dia. Oh, teu tadi. Iya mah Jaya. Mak, sampuranya. Sami-sami. Pura sing bersihnya, Mak. Sami-sami. Kamana wae tuh? Tarak uih. Oh, kira ya tuh. Mah diak di dia heula ah. Aing mah jadi balik sorangan aing ti lembur barang bawa meni loba kieu aing masih sanca jeung barudak dicita balik ku aing embungeun mending terakhir cenah. Ih barang bawa aing meni loba tuh bawa ku pat-pat siki nyaah ku aing teu dibawa mah di teu bajar ku aing bawa we lah. Aing mah. Opat ini labu sagala keur mah opat sikina ku aing mah murah opat teh ah lieur yang balik ah menyebar debor labu ah Noh, ke mana? Kayak nama can balik, Bi. Di lemburna. Heeh. Soalna urang teh lebaran. Heeh, biar ge urang ngalewat ka lembutnya ngalere. Oh, bener larehe pada mah maneh dosa anak ka urang teh. Aku mau ka urang mah loba dosa. Ngomong ieu baju karodeng amat. Heeh nya, Bi. Pas nu ngambang teh. Kos nu ngambang di mana sia teh? Nu disusukan teh. Mana bener-bener. aing mah geus kitu geus kupat aing mah larurag segala enak sendal aing pegat teh ah rieu aing mah barang bawa teh ah lieur aing mah ah capek sagana dibawaan aing lah di William di lembur coba celincang deui aing mah kumaha ieu musuh aing ih aing mah ah kena tuh ah aing ripuh ieu kumaha ih aing mah murah kitu ah. Yeuh, tenda aing babetkeun lah. Aing putih atuh da. Ieu non para regat, kupat pegat kabeh pegat. Ngadorek sakeun aing mah itu. Kana cileuncang. Ih, aing kamari kita. Ieu gara-gara sendal tah. Itu si Ayan kan? Heeh, si Ayan kunaon? Adat-adat. Sialah cai teh cileuncang aing kapalang aing bararudung kabeh suku budug kabeh budug aing lah. Pusing sewot aing lah. Balik ke lembur teh malah lalabu sagala. Geus maragang we keduaan. Bi, Kunaon adat-adatan? sia teh aing mah aing mau kupat tilu siki opat siki marurag. Jabat geus kitu sendal meuni udah debor labu para regat aing babet-babet geuning teh jadi kesel aing mah. Teu liang barudak ge eueuh, ku aing tinggalkeun.
Jadi adat-adatan atau mana? Aku mah deui atuh dia orang geus eta lempang dengan cantiknya dengan elok dengan baju yang baru ini. Terus sama riba ya berbawaan Bawaan sih teh daging. Itu sudah eta rupa tuh upat aya aing mau upat sih. Ya. basi kan? Entu lamun ada daging basi eta labaran 3 poe masih alus kene daging mah. Pan eta ge eta geus basi kan eta oge. Cium ta cium seungeut kene parfum. Asa geus pakai parfum. Atuh nu kasih mah disemprotan di urang mah. Supaya awet. Bi eubi ieu teh kupat teh supaya awet lanjut ke hubungan bibi. Tidak awet rakyat. Geus mau lebaran heula mana? Heueuh jadi poho urang ge ya ampun rek lebaran teh. Hampura nyanongnya urang ieu mun urang boga salah ka maneh loba dosa soalna maneh loba dosa pisan ka urang. Heuh. Salah teh. Tuh gede salahna maneh ya. Masa sih? Henteu urang teh ngarasa hampura nabinya. Aduh, abi urang boga dosanya bersihkeun nabinya. Urang loba dosa ka bibi heuh. Bibi leuwih dosana leuwih lupa ka urang. Geus salah. Henteu salah. Tara nyieun dosa tara urang mah. Geus ayeuna mah dengekeun. Enon. Dengekeun. Urang pan tadi lebaran. Ieu mah teh hanya teu. Terus Tayan, teh unoy, urang kan tadi lebaran ka imana. Ai kuehna kan lamun biasana lebaran manehna kuehna bararagusnya, berkaleng-kaleng, bermerek-merek. terus anu maneh nempo naon anu disuguhan ku maneh teh? Eta sia teh. Naon sih? Suuk aja biji kata pangdewa. Masa sih? Benar. Ya aing mah mungkin bener. Kok bisa gitunya? Tahun kamari mah arah kuehna. Tanya hobi teu ngarti. Pan sia teh hararese duit sia teh. Masa sian? Kan anakna nu parawan teh tara balik mah nya sih teu bogaeun duit. Pasti bogaeun duit mah saompreng mah. Heeh, bener sih teh ya. Oh nu mondok wae jeung lalaki teh aing. Pamane nyaho. Nyaho lah urang mah atuh. Neng ulah ngosip wae teh lebaran kene. Sabi meti malah leumpang. Maunya. Ngos, ulah sok ngosip wae. Heeh, Mak. Nong. Bong tukang kue. Cak ieu mah. Ih, mah, penting ieu mah. Eta sia teh aing tadi lebaran ka Cemput tai. Kue, nah. Kaneng bisi gimana haji ngadengin. Ke bisi geunggeureukeun deui. Wah, sia teh. Terus kumaha kuehna? Mending teh nu mah sia teh suuk jeung bisa katapang aya kuehna. Emangna maneh di ditu disuguhan naon-naon kitu? Eta sia teh urang di agehan kue, lain di agehan sia teh di ieu disajikeun kue. Kur sakaleng sia teh bermerek deui kuehna teh. Kue tiluan hot sia, kue tiluan. Kurang nyaho. Nu tiluan kan, nu di meja. Heeh, anu tiluan teh gini anu non haricing teh gini ada kue, anu iklan teh gambar merek kue na teh. Nu tiluan indung jeung anaknya. Heeh, tiluan eta heueuh ka maneh bapana nya? Eta nya ka mana? Papana teu ngarti. Emang aing keluargana aing teh nyaho atuh sia teh. Eta kumaha eta jadi kuena teh utai teh. Pokok aing jadi nguruskeun kue eta wae. Dinaonkeun ya. Dibuka lah ku aing. Terus ya? Geus sia mah kue we kos nu heueuh bermerek kungguin. Ya mana sia teh nang teh isina naon? Naon eta yang sina? Ranginang sia teh kembang goyang ranginang sia teh. Ya aing mah anu aing kos nu heueuh pan di dahar we eta si kue. Kayak teh eta kaleng nama alus bermerek tapi isina ranginang. Eta nu bermerek teh dengan ibu bapak jeung ibu jeung bapak. Ibu anak duaan bapana eueuh teh ngadar kue eta bermerek eta geuningan naon kan sia? Jika ada bapak nama mudik merenya. Mudik meureun eta teh itu tiluan heuh. Enggak tahu teh mana eueuh bapak. Kieu nya kue teh nya meuli bapaan. Sia teh hanyo teu. Naon? Anu lucu deui. Naon tah? Eta teh urang teh utai teh. Sia Naon teh. deui siap naon deui? Ieu sia teh nya. Bae eta kan jerona teh kan eta non kadai kembang goyang. Jeung ieu non. Ranginang. Jeung ranginang. Sia teh eta kue teh sengaja ku aing padupak. Terus kumaha? Dah, sia teh nya geus kadupak ku aing teh. Bae kan ngobrol tak urang teh benahan. Terus sengaja urang dikorek-korek. Sia teh mau coba jerona teh aya arona. Makan aya. Jadi tilu. Lamun teh meuni tilu eta kuehna. Kudu tilu rupa jadina. Yan. Eta maneh ditanyakeun. Usaha. Ku si Edo cita ka imah mah. Oh, rek merek kue. Heeh, Babagi? babagi kayak THR. Tahun kamari mah henteu. Heeh nya. Geus urang balik heula nya. Heeh, kadang Curhat ya. maaf eta teh. Eta hayang teh siang urang derek dagingna. Arek. Teu nyaho mangeuna da. Sama nyieunnan indung aing mah ngeuna atuh 3 liang sia teh. Kamari heula nya. Kadenya ya nya. Yuk. Yuk. Bye. Eta sia teh aing tadi lebaran ka
lidah unoy mah suuk jeung kacang aya. Emangna Suuk jeung kacang. Masih mending ih. tanong. Assalamualaikum. Salam. Mak minta lainin ya, Mak. Sing Sami-sami. bersihnya, Mak. Dia nangguan juga raya. Baru buka kamera deh kamu. Mbak pas geus mangga asup ka jero. Mangga. Kita asup gitu. Ulang deh.